jurig sakti setan kumawasa melalui mulia tibatan manusia sok sia mereka mana lompat ke nyawa kabina-bina teuing saya geus ngaganggu teh ari geus karek kaleuwih teh dulu geus karek ketek teh munyi buktina pancerna oh gitu Iya. hayang dibuktikan tenyo aing lajeng Dewa Nur Cahya lebet deui kana wujud Semar Badranaya ari gorehead gorehead bener bawang je dek nepi ka mana sia diadu jeung aing yuk jongkol si eta gini ya si eta mau dipecah-pecah ge kabeh jadi makhluk si eta mau ulah aduh aing mah kaduhung dielek ketek ese dielek ketek le si musik ulama ni ngagugahkeun macan turu sia ka aing ese dieneuk-eneuk lagi satadina ku aing teh moal diganggu sia teh tapi bongana ngelek ketek aing jeung ngelek ketek negara Amarta dina harti baka ngawut-ngawut falsafah negara layang jamus kali musada aing bagianana sok urang ijen jeung aing. Mari kita lestarikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai pesan moral tinggi. beda aja geus ngabalad jeung Kang Ade Miharja jadi eta teh oh paingan atuh logatna ge beda urus domba wae sia mah ieu teh paralus domba lagi tina gerak nya oh tidak gerak bener disirek diadukeun jeung nu uing ieu teh naon aya naon be tansah diajeng-ajeng Pak Kieu jang dina hirup anu pinuh ku romantika kahirupan dunya anu pinuh ku romantika kahirupan anu kasaksi nu kadenge nu katempo kajadian kajadian positif negatif laras yumu ta ieu teh supaya urang ngarti supaya urang leuwih nyaho yen kahirupan dunya teh kieu hareng-heng ku dedengean pajejet ku dedeleuan beuki karasa beuki yakin yen geuning ujang aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat ieu jelas sabab naon da ari alam asal urang mah alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang ceuk barudak teh mah alam langgeng teh tangtuna oge moal aya tungtutan naon-naon ke di akhir lamun ayeuna di dunya direngsekeun leres jadi sagala rupa urusan anu aya di dunya ieu teh perlu lengse perlu angeus atuh da teu angeus mah ngabuntut bangkong murid geuning supaya ulah ngabuntut bangkong sumuh kurang angeuskeun hiji-hiji pasoalan-pasoalan anu teu anggeus sabab urang mah beda jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngukur samat bilatungan tapi jelema sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang aduh nya puguh we atuh bah cara ngangeuskeunana tangtuna oge urang teh kudu turut kana eta skenario kana kudu turut kana eta pelaturan sabab lepas tina eta pelaturan sanksi bakal karasa akibat anu bakal karasa mamala leres supaya lempeng dina hiji tujuan lempeng dina hiji gawe nyaeta ngeureuyeun nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok teh apa ta eta teh adil ti pangeran kabeh teu cacah teu menak teu pangkat teu kuring teu pamimpin teu rakyat kabeh
bakal aya balitungan anak mun teu dianggeuskeun segala perkara teu beres dari hukum keakhiratan mah deuleu teu pandang bulu beda jeung hukum anu aya di dunya bisa dijual meulikeun kana duit laras jelas ari hukum jeung pelaturan di dunya teh dabongan menang jelema bisa dipake ucing-ucingan deui ku jelema bisa dibulat komo jelemana lamun geus ubud dunya bares geus teu nyaho kana kaahiratan geus teu nyaho kana pamulanganana geus dengan cik mah manusana teh leres Pak sanajan si lain ayeuna teu RT acan tah di mana salah mah tetep jadi eusi neraka dulu dah eta pangkat RT acan leres sarua jeung raja kumaha teh di mana eta raja maot grapek layonna dagangkeun ka unggah pasar aya nu meuli moal tah hargaan mana jeung bangke teri lauk nu pangleutikna hargaan keneh bangke teri naon atuh gunana wujud naon udaganana lan apan aya paribasa geuning gajah paeh ninggalkeun gadingna maung paeh ninggalkeun belangna manusia paeh ninggalkeun jasa nu hade ninggalkeun amal anu hade mawa amal ninggalkeun mawa amal goblok itu geus jadi kecap umum dia kene geus aya pabendrok gitu naon tanggung jawabna siling naon dalilna eta saha nu mawa amal teh menya kudu rangka dringkid pan datang ka dunya ge teh mawana naon diboligir tinggalkeun amal-amal anu hade lakot jitu munapuroda ngaligincing manusia teh deuleu teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang-solenang acan diboehan ge kudu hirup datang buligir balik buligir bener teu pupuguh make jeung mamawa amal kaberat-berat lamun ngomong kudu berdasarkan data nu otentik kudu bisa dipertanggungjawabkeun belegu komo soal agama tong ngambek atuh bisi didagor ke ku jisi maing si eta mah babariga getah bawang dan nyaho adat aing pan aing teh urang nagrak percaya ke urang nagrak jadi leres urang teh moal mawana naon ngaligincing teh apa tetep amal hade nu kudu ditinggalkeun ku urang abeh manjang ke nepi ka anak incu buyut bau jangan wareng gudag-gudag ka keciur bakal ngaruntuy kaninya malah beh dituna bakal jadi sejarah mode para pahlawan urang baheula dina waktu bajuang apan amalna nepi ka ayeuna atrap pulang karasa ku sararea nya mun ceuk hadis mah teh khairunas anfa'uhum linas jadi panghadena jelema nu aya gunana keur balarea Allah bener jawaban kuleungeun apaan engke teh di alam kubur di mana geus di ruang eta urang aya nu nakon kana dijawab kumaha nakonna saha pangeran maneh deh man rabbuka saha teh nu nakon teh malaikat bahasana bahasa naon bahasa Arab buka dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab iya nu goblok buat teuing urang hariang gitu mending Arabeun disebutnya bahasa Arab urang mananya malaikat oh heueuh malaikat teh tetanggana Haji Otong bisa jadi conggeang ya dulurna urang alam malakut teh bahasana naon iwati rasul nu apaleun kana bahasa nu kitu tuh bahasa rasul teh bahasa rasa nu sabenerna oh kitunya tongker dia teuing sadina agama teh engkena ka ituna jadi fanatik teh ulah kurung batok ngewaan geurehan kurung batok teh Islam mah jemar deuleu bijaksana jemar otak muka ulah keur dieu ieu mah aya ngaliwat seni haram kitu
aya pangeras haram mode di uing teu meunang aya bedug di masjid nah masjidna leutik jadi aya bedug jadi heurin tak juga tuh leutik mah sabenerna cek bapak tadi di dunia teu leupas ti haram jeung halal ieu katang ai haramna bedug teh kieu dengekeun ku sia naon ai bedug teh sok ngabejaan waktu salat dug 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 ta jelema teh apaleun oh ieu bedug lohor ieu asal hari ini teh jelema teh ke masjid heeh ai bedugna mah ngajedog teh salat saeta teh berarti calo Sumedang manehna mah ngajedog di dinya teu milu ulah jadi sia ulah kawas bedug ai ka batur nita asian teu jadi calo teh bedug lain goblok lain tak gitu Pak heuh sok padung dengkeun ngan omat di mana beda tong pasea Pak beda teh ngaganggu teh kenapa mendegan uing his halus beda teh deuleu paham deh halus abe nyamung mes di perbandingan bener tak gitu lamun beda samungkeun ieu mah kalah parasea kudu Jemar mah disamungkeun deuleu halus beda teh entong boro mah jeung pamadegan ngaran geura sok ngaran sakacamatan Buah Dua Udin WKB da lieur geura sok anu nanya teh dek mana Din hor itu Udin dek kayaknya ka Udin sebab Udin nyunatan anak nasi Udin da lieur geura sok serangan alamat jadi kudu atoh di beda-beda teh abe nyamung ieu kalah parasea eta teh cerita tah sagedeung deui tarawehan pan uing masuk 23 aduh maneh 11 eta dipersoalkeun mah jarang mah Pak dek nanyakeun nu 23 jeung nu 11 nu mana nu bener bener duana ge asa daek ai nu salah mah nu teu anu teh taraweh heeh ya bener Pak nah syaker dieu ting otak teh tinu kitu jadi pasea menini gede lamun pasea hartina nemongkeun kalemahan jiwa nemongkeun kabodohan jiwa kabelegugan wah iya kudu geus dewasa jang bangsa urang teh kudu geus ngalalarti kitu-kitu wae digagedekeun urang teh dibelenggu baheula teh jadi jelema bodoh dibodohkeun ku penjajah teh teu meunang sakola informasi ditutupan manya ari ayeuna informasi media cetak media elektronik can ayeuna internet benar geus i7 ayeuna teh deuleu geus dunia maya merukana iya Pak canggih kira kurang bodoh wae leres Pak jadi urang-urang keneh nah urang-urang keneh ya dati ditu nama eueuh siksa eueuh teu aya siksa kitu eueuh aya nu nyiksa teh amal perbuatan si lain nu ngaganjaran teh yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng jadi eta siksa jeung ganjaran teh di jero welas asih eta ulang di jero welas asih teh siksa teh pangwarah teh deuleu lamun eueuh siksa mah moal balik pikir mun eta geuning jadi di kasang tukangna eta teh Rahman Rahim nu matak Rahman Rahim dijieun pangheulana Bismillahi Rahmani Rahimi doh eta bulan supaya ulah pelontong hirup Bismillahi Rahmani Rahimi hari B didinya harapna harap jar nu ngajerkeun bi ismi ari ismi mudhof
hartina panyaranean ilahi mudopileh hartina nu nyarane tuh gede tak si lain nyaranekeun diri ka saha ka Allah naon modalna naon rohmani rohimi nyaeta welas jeung asih eta nyahan dedehan tadinya nu mata kolot baheula mah nyebut bismillah nirakam nirakib ge mati dan nya tembus kana hate cacak salah mati nah di ayeuna anu paseh da teu mararati keur sok anu leko ayeuna mah benar tapi heueuh bener euy da batur mah tembus leres Pak da kerdil otakna urang mah purna bibir teh teh oh eta mode salat gitu heeh salat di keureueuh geuning mati mah henteu segekan ka batur tah nu mata kudu apal heula cenah geuning awaludini ma'rifatullahi taala awal-awalna urang rek ibadah teh kudu apal heula kana diibadahanana eta pagulu ada wahyu bukan teh oh jodekul mah teu kaharti atuh bisa eta oge jodekul naon diajar targetna teh bertahap diajar lamun karek diajar ulah boga rasa bisa ulah boga rasa bener ulah boga rasa geus nepi deui ka batur ngahampas jadi ayeuna salat teh tugasna oge aqimus salat adegkeun doh adegkeun tak syariatna batur dina usaha geus ngadeg-ngadegkeun tower apa sia tower eta geuning tower teh anu di mana urang kieu tower cenah well atuh kan share eta mah goblok share tower geuning beusi ning disambung-sambung 180 derajat jangkungna teh eta teh lain jangkungna lempengna lempengna ah teuing ti kaler mah kitu otakna sege-segekan ya kayak itu nanti mendidikan gedekeun ada tower diadegeun ya leres eta teh nyieun jaringan tuh nyieun jaringan tah ngalegaan jaringan tah HP nama pek rek naon we rek HP mito tah di mana tower geus diadegeun si lain hubungan ka Jakarta cukup ku halo nyamung iya halo nyai cager pandit malan heuh da nyamung oh nyai cager usum naon nyai di Jakarta oh mah usum demo oh nyai atuh cing mah pangwawakeun demo hayang ngasaan alah baru kana demo teh empe-empe meureun ada ke sekolah teh apa tuluy tapi Pak naon tower aya heeh tapi ieu HP teh nyambung pulsaan da moal nyambung tapi teh nyambung keneh buat teu dicas tapi teh nyambung keneh bawa HP-na digadekeun ya benar dua kaupik salat di keureueuh nya tapi teu dijabah moal tarajakat anjir hebat oge ieu Kiai Semar teh ieu kolot eta tereng atuh tapi teu nyambung keneh teu dijabah keneh salat di keureueuh moal teu dicas jang nah eta batuna bawa berentara silaturahim jeung gaib jeung nu gaib gaibul gaib rijalul gaib dah jeung alam jeung jelema deui jeung nu berilmu cenah eta teh nyambung keneh bawa HP-na digadekeun maun maksudna bawa sia ibadah teh ditukeurkeun jeung pangabutuh dah eta anjir burukan nepi kayaknya kolot urang kudu bangga boga kolot gitu kudu reueus lain bangga reueus bahasa Sunda mah burukan teh batur mah reueus ayo ngedong di kota tapi kampungan sia teh reueus bedek saya mau naik top kan bae ciri teh
Muhun Pak nya bos digade ke data jiwaraga tidak karena urusan dunia wungkul hirup kakonengan teuing rajin daek salat tahajud geuning pamenta nurulung malah pamenta ge ditarget geuning ya Allah geus salat tahajud teh ya Allah pun anak hayang kabeli ojek ditarget kumaha lamun Allah rek merebus eta urang mengadung wungkul kene nu mere mah kumaha itu mikeun ondangan ka batur kene nu mere mah sabaraha we tong ditarget tah ti gubragna jelema teh ibadah teh kitu jadi bangkrut bener jadi pangsilaka-silakana jelema di mana eta jelema teh ibadahna misleuk jang iya nya pa dicukurkeun jeung pangabutu kene urang mah heuh eta anu ngalalarti geura model ahli-ahli politik gitu da bangkrut ibadahna teh bangkrutna di mana aya kejadian gempa bumi breng mawa sembako mau 10 waktu caritana eta teh dek bantuan tapi naha dina trukna teh ngelebet bendera partai dina tabang bari encan waktuna teh kampanye tah ieu teh karena Allah karena partai ieu teh cing jadi we bangkrutnya Pak nya nu ngarti teh akhirna mah jegor-jegor ka bobodo buringas ka titiwasan eta kan tapi jelema ngarti teh da orientasina kana kakawasaan tadina lain dek jadi media salah udagang bener jadi orientasina teh kana kakawasaan kadituna naon bakat teh gak ngahalalkeun kana sagala cara duit negara duit rakyat dileg-leg eta bangsat loba di luhur eta loba nu pada nyangkokon memeh jadi mah geuning wah baligo pagede-gede leumbur kana resepna daek datang ke kampung-kampung arang ngaherenge ngajak seuri kaos nu heueuh jeung ngadak-ngadak bageur sakudung bageur sarimat gek ke dina kursi wah culang cileung neangan palingeun saha si goblok tong kasar teuing si teh mau lo na kasinggung tong bodo kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing paduli lamun ditewak sia diduruk kumaha babari nyieun deui kai loba sama jangan ya bahaya mah mending cara aing jeung ngagulung politik teu becus mah mending ngadu domba bener hiburan ongkor aing tah kitu jang nya jelas dina agama na ngarukur kedok ya Pak kedok atuh disimutan ku kabohongan disimutan ku kapalsuan wah padahal dina katerangan oge ya ayuhal mudasyir Pak anjir hei nu disimut bangkit meneh geura bejaan ka itu ayeuna teh jelema teh loba nu disimutan ku kabedegongan ku kabohongan ku kapalsuan pinu wah dikedok muncul ayeuna mah dikaredok mengatasnamakan rakyat bener wah rupa-rupa Pak mah daroraka nu kitu teh Pak ada ya balitungan jangan tuh keur urang bisi kaganggu hate aya hiji katerangan pashhadu ala anfusikum artina saksian diri maneh cukup kumararane eta dari punyaksian we batur mah sia kagering-gering heeh nya kacape-cape nyaksian batur percaya si laing Allah geus ngayakeun neraka percaya nah atuh make ngewa daloh geus nyadiakeun neraka teu kudu ku urang daya anu berwajib nu newak mah lah nu berwajib oge geuningan loba kacogok ayeuna mah tah di dunya mah tuh ai aka geus hirup geus ari si laing paeh keneh aya nu paeh nyonya jangkrik monya nu paeh nawar
pae hayang bawang aja. Barudak saya teh gara harudang tong maloloro dah aing hayang kopi. Udang aja. Udang ja. Lah, mak. Terus budak budak. Mak. Ya, saya tanya ku maneh. Eta mak buka rerendengan gitu. Seperti Jeung lain muhrim. seperti nu geget. Lah, naon? Tinggali emak dulu. Emak rerendengan jeung bolon. Hayang keberondong. Mak, dawala. Ka mana bapak? Bapak maneh dibawa ku Arjuna rek dicacak jang. Astagfirullahaladzim. Ka mana ini teh Arjuna teh? Ke apa jang nu jelas merek dicacak? Cenah keur syarat neangan ilmu. Kayak ari ieu saha ieu? Tanya ku maneh. Saha sling? Wilujeng Tepang ngaran kaula Dewa Nur Cahya. Urang mana? Jauh. Tapi jeung maneh teh salemur tadina. Ti alam eueuh jadi aya tina aya bakal eueuh deui sarua sajajar jeung kaula. Mak, cepot. Tuduhkeun mah ka mana lompatna Arjuna ku abdi rek dibeurik. Ku abdi dek di Pulasara nya ge parantos jadi wujudna. Da puguh bapa abdi hade goreng oge. Aya wajar meureun anak Mulasara kana jadi bapa. Nya Ngan ieu abdi teh kaget nah emak bet rerendengan kieu muni jeung budak ngora. Muni kawas nu teu aya kasedih bapa abdi maot teh tertawa di atas penderitaan orang lain. betul. Saha ieu teh, Mak? Ieu teh bapa maneh salaki emak jang. Caroge emak. Benar. Ai abdi paeh teh geus lila ieu teh. Cikene. Oh jadi bapak mau teh mah jo nikah deui we. Pak, mak numutkeun ti Pak Uyud Busser. Penelitian Kronologis mode kieu teh mah bakal terlibat ye. Bakal loba pertanyaan mah di pihak polisi. Sabab Purkuntu karitunggul lar gagak karitunggak leungit bangsat aya paling. Boa-boa ieu teh aya pembunuhan berencana. ari kieu jadi nama. Ayeuna Semar cepot dawala dipaehan mak kawin deui aya permainan mah jeung juragan Arjuna ieu ada main juga apa ieu kacurigaan teh bakal timbul ieu gede ieu Termasuk perselingkuhan ya mah. sabenerna bakatin ku nyaah ka maneh nyaah ka abdi mah lain kitu atuh kumaha kronologisina pangna nyaah mak teh jejeritan menta tulung salaki mati anak korban nepi ka peuyeut mak teh jang lajeng kurunyung teh ieu lalaki kasep lain ku kasepna mate kapelet teh jang ieu teh maksa bogoheun ka emak ngan ku mate kieu cekeng lamun anjeun nulungan ka kaula mangga kaula daek jadi salaki asa pangnyageurkeun anak nyaeta maneh asta jeung dawala kitu mate kaleuwihan maneh teh dicageurkeun teh ku ieu syariatna jadi mak teh mung jalir janji da bapa maneh geus maot moal aya nu tanggung jawab da kawin mah acan mak teh jang nya atuh wilujeng ngae kitu mah abdi rek nyingkah ti dieu mak wilujeng sasonoan sareng budak ngora Pada bulan madu bende. Abdi bade mios ti dieu moal nyarek eta mah dahak mak parantos jadi janda ieu abdi geus kaula we aku bapa saterusna dia
moal Semar teh buruk-buruk papan jati hade goreng oge Bapak kuring bener anu ngurus ti leutik nepi ka sagede kieu teh Semar najan aya keur ganti nak moal acara jeung manehna eta anu nyaah ka abdi ti leutik kaula dek neruskeun ka nyaah urusan di dinya ngan kuring moal betah di dieu bisi bosen anjeun ka cicingan kuring ma moal ajang moal bosen wah urang ini era kamu kesana pun ragap kan nyeri-nyeri hate aya di dieu nu jelas ieu teh bapak maneh asli ya kapan bapak kuring merek dicacag itu mah kurunganana tapi ieu mah eusina wah curiga teh mah meni geget gitu nya bapak urang pasti ya sia leumpeuh Yuni sia teh kepengaruhan yo percaya we leumpeuh Yuni sia teh dumeh itu jelema beunghar sabab Semar sempengangkeun-ngangkeun mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam bener Semar iku dudu wong samanea terusing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan tidak percaya no way I don't believe you kan bae teu percaya ka kuring mah Bapak punyungan abdi semaheun abdi wah doraka sia ma panginten atuh dah nuhun maneh geus waspada dawala teu kahalangan ku iga maneh geus tobros nuhun jang Bapak nuhun dawala anaking maneh oge nuhun Bapak oge ka maneh nepi ka tega ngorbankeun jiwa ku nyaah-nyaahna ka Bapak tapi ka nyaah jeung ka deudeuh dibalikeun deui ku Bapak ayeuna bisa riung mung pulung deui ya sia kapangaruhan teh puter lidah karek sakitu geus ka doktrin tidak akan gitulah dewek mah tidak akan percaya bener Kang lah amuan sampingna Bapak urang mah boga ciri nu mandiri bener punten bade namun sinjang sok astagfirullahaladzim Bapak mah hapunten mah nepi ka nuding goreng abdi wajar ja teu nyaho mah wajar luar biasa ai itu wujud kumaha Bapak urang tenggelan Arjuna ku abdi ulah lamun maneh mawa dendam silakan mun indit ka medan perang indit ulah dibarengan ku dengki lumampah ulah dibarengan ku dendam lumaku ulah dibarengan ku ujug eta hartina gugur memeh tempur ku antek-antekna eta jurig Allah cilaka kabongohan bangsa urang ieu raja urang dek diculik ya kumaha nyalametkeunana hayu anu rek nyurikna urang tewak Bapak uningati saha dina sajeroning gering Bapak lain sagering-geringna monitor tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet nagara salamet musuh bisa kausir kitu anyat salamanya nya dalin sagering-geringna cek aing oge percayalah ka Bapak paingan eta pisang diwawal-wawal tadi diterima nya da pisang na make ti kotok dipangbuburkeun ku akang ge teke si horeng Bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah nya
kapal tilelep ka langit kuya paeh katiisan pireu mata katorekan nu pendek cicing di lebak sirahna mapakan mega ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu eta ngamonitor megang leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah bapak aing wah sakitu jang moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh gitu keamanan di urang kumaha cicingeun tenang ayeuna urang bejaan sakalian moal cukup urang teh kudu loba batur hayang maneh loba batur kan tenan mak kaulah nun nah heurcai mah kerata tahar gitu maksudna bakal datang semah ka dieu nah heurcai mangga kaulah nun lah naon kapiting itu kulub da boga kapiting we nanti mah di saha mo rajungan naon je di mana anu dibeli ku si gareng teh geuning eta mah cocokan tina karet anu dibedol teh anu dibedol ku bola geuning baju ngan lihat palingan dicook ku aing teh nyapit lain ku mati ketingalianan saya teh bade naon bapak teh urang nyalukan dulur bapak pindah ka dieu pindah ka dieu naonana biuk na pindah ka dieu pindah ada geus montok lah pindah dia lah pindah lah pindah maksudna gerak pindah lajeng ieu Dewa Nur Cahya meremkeun socana rap sidakep sineku tunggal mate ini babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi citalan rasa iya ge nyaeta ngagupai ngagunakeun ilmu panggupai rasa nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opat ku Arjuna walah iya ge anu digemol ku Arjuna leungit tina gemolanana cing balelesat datangna katumaritis mawa cahaya opat warna na beureum koneng bodas hideung beres putih kuning abang ireng barang ngagejlik kaburuan nyaeta jaradi jelema tingali pot aya cahaya naon itu loh kutumiri itu miri nutuk leuwih teh nah kutumiri teh beda koneng bodas hideung beureum Pak ka dieu majuna nah jadi di jelema dulu sing baru wah Star Trek teh teh incun ini anu teh Wilujeng Sumping yap Sampurasun Rampes astagfirullahaladzim eta teh dewa Pak tanyakeun ku maneh engke aya keajaiban gitu Wilujeng tepang deui sanajan urang papisah tapi tetep urang hijikeun deui dina tujuan anu tangtu urang ngamuara deui dina hiji rasa sahak jeung sakawajiban laras mangga calik-calik aduh cepot dawala abdi nuhun maneh geuning hirup keneh saha ieu teh kula bapa maneh Bapak abdi main teh lieur ieu teh Wilujeng tepang deui anjeun salaku pancerna aduh anak king
Astra jingga dawala gening hirup keneh maneh nuhun maneh salamet saha ieu teh kaula bapa maneh liur Kulujeng tepang deui mangga lingi aduh nuhun salamet maneh bapa abdinya gening nyaho apa we tinu tadi Kulujeng tepang deui lingi cepot salamet maneh jang dawala salamet mangga lingi Bapak abdi deui nya bener alah ya Kang ulah ngajago ka aing loba bapana aing jadi Pak ya loba nu ngabelana ieu teh bapak abdi kabeh ari salira sarua nya itu sadayana itu salaki mak nya anyir kuatan emak kulimaan dulu boga teh jamuna Tuhan ngabela nandangan katungaraan Bapak punyungan abdi semaheun abdi dama-damaeun abdi geuning ilmu mah di bapa ayana deket-deket anak talus bener mata gerak korehan anu sok didongengkeun ku bapa ilmu papat kalima pancer teh geuning ieu buktina batur menganukur ngomong bapa mah bisa ngabuktikeun bisa nganyatakeun buru-buru Pak geura wiridkeun ilmu model kieu diuk Bapak nya anu didongengkeun kapungkur ngaon kan cing Bapak ngadongengkeun ilmu papat kalima mun ngahaji mun kawasa di jalan papat kali pancer lain buka haji dari rukun Islam hari wangkang rakamana ingis dumerek pangga tungna abdi temping melantai kirasana melantai adi bukan aja kirasana diri masing caricing dunungan masing emut barang putih ayah bayuyut pusaya gade kejojonan teuing salira kedah di jari Kumara di pawenangan kedahnya jadi pantrang mun tegaduh pamadekan leungiteun ka manusa leungiteun fitnah dura pangrina nu tatu matak tugeun cancam marica tekau rek tumanina teweleh menang musibah teweleh menang musibah payus mun sirelingan pantes mun silih
dasarkan manusaan cahaya sesekar ningwang cahaya papak warnane putih kuning abang ireng putih kuning abang ireng luar biasa ngimpi aing teh lain itu dewala aya keajaiban kieu Kang kieu babarengan jeung Semar teh teh rugi babarengan ilmu laduni teh ieu meureun eta teh ieu anu dicaritakeun ku Sireng ilmu 4 kali 5 genep 7 8 ciwit lain korehan mah ilmu kolot teh ilmu 4 kali 5 RW 3 4 kali 5 pacar gitu lain jauh-jauh ke KRW 3 itu Nun wilujeng sumping dulur kaula anu opat memang kaula salaku pancerna ngahaturanan linggih tetep urang teh kudu diayakeun musyawarah anu mupakat kudu kumaha carana. Oh saya nanging kaula ngawakilan anu tilu lamun geus nyareat kieu kapan aya dat sifat asma af'al dat hartina wujud sifat hartina rupa asma ngaran asma af'al pagawean kaula bade nyangakeun ka sarila salaku pancer mangga asma jeung af'al kaula geura lantik ayeuna doh eta wow si horeng raja teh hate oh nyanya ka meureun jadi jelema daek cocorokot kumaha hate jurungkeun ku hate dijurungkeun ku hate bener oh montok jeung begang oge kumaha hate hate eta nu ngajongklokeun teh hate kan hate kusut nu jual begang wujud dek gerelut kumaha hate segala rupa ge kumaha teh oh cing jadi guru amin jadi ilmu wujudna kitu datna sifatna kieu geus aya parantos kantun asma jeung af'al kaula pingaraneun anjeun gumantung kana warna pingaraneun anjeun teh Sang Hyang Nur Banyu waduh dupi kaula Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi dupi af'al pagawean anjeun wayahna pangnewakeun Arjuna geramanian di pancuran Talaga Arum hatena supaya tibalik deui kana kamanusiaan sabab eta teh katenung ku jurig alah nyaan euy jurig jeung sakti wow kumawasa tapi moal leuwih mulya tibatan manusia ayeuna bapa tingali nu kumaha nu mulya teh anu bisa ngagunakeun akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaanana luar biasa idola eta ulah bapa kaula teh nyalametkeun Arjuna supaya hatena tibalik deui
Sangeusna Arjuna sadar tuluy ulah waka kapusir daya amarta langsung ka nagara awa langit engke sarerea tepung di ditu. Dupi Arjuna bawa ka itu da geus sadar. Tangke tuduh jalan teh Arjuna nu bakal mere jalan pikeun ngajugjug negara awa langit. Dupi kaula Nur Bayu jeung Nur Geni wayahna pangnulungankeun Bima karunya Bima ayeuna dina embal salametkeun sangeusna di mandian langsung bawa ka awa langit di ditu kumpul siap itu cenah nonton di ditu jadi Nupayun Nur Banyu Nur Bayu Nur Geni Nur Bumi aya abdi Nurulung Nurulung harinit alah sia Nurus Tunyung pantes dupi kaulan Nur Bumi anjeun wayahna tepungan Kresna gara buru-buru datang gitu bilu ngarengsekeun ieu kejadian sabab lamun diantep duk ruksak ieu dunya sifat-sifat Yahudi anu ngansik dia tamang keluh siap ayo sabab Kresna teh pengaman dunya cing aya gawe gitu oh gaji we gitu gawe teu gawe henteu yang busung nya siap banget ayeuna kaula bade mios pot dek milu ka bapa nu mana maneh cing bingung ke bayu aing dia cing ngilu ka mana Kang pilih hiji di antara anu 5 ieu sa anu panggede duit panggedena duit anu reuncem Kang nu reuncem meneh abdi mah rek milu teh ka nu reuncem ngara teu susah kuring mah kumaha tugas di pancer we geus milu jeung kaula saya mari lu EKB anjeun supaya ulah aya gangguan di jalan hayu dit mangga salametkeun Arjuna dah panggil teu sangka teuing bapak aing benar Kang da eta boga bapak mak ngahep-hep we luar biasa itu Pak kejadian teh kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu salat eta salat patri daya deui Kang Akang bisa salat maneh mah geus apal sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakonan nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna salat geuning ai maneh tara-tara teuing atuh lain bener kedua teh hijau terus siap eueuh buruhna sia eta naon heuh kudu kaharti heula awaludini ma'rifatullahi ta'ala awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kanu diibadahanana nah itu teh mah heueuh abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat aya janji dekul mah eta mah tuturut muning teh apa di bawa ku bangsat ge ngicilik we kana mah dikepung apa dawala abdi buktikeun dongengkeun ku maneh supaya kahartieun ai salat teh tugasna aqimus shalah adegkeun salat lain laksanakeun tapi adegkeun maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideketkeun nu hese digampangkeun contohna batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau
anjir cacak syariat teteh Nyai cager di Jakarta Nyai cek kurang Jakarta cager mah teu jam-jaman kan ulu jadi hartina nu jauh dideketkeun nu hese digampangkeun bener da wala tapi kunaon atuh naon dewek mah salat di keureueuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae boa eueuh pulsaan boa meureun tara jakat anjir pulsa teh jakat tara sodako tara nyieun kahadean ka batur tara lulungan kumaha lamun dewek daek sodako daek jakat tapi teu nyambung keneh boa teu dicas boa tara silaturahim jeung baraya jeung kiai jeung ajengan jeung alam Allah kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ajengan kadeukeutan kiai beureum jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh anjir eta nu leuwih berat mah boa anjeun salat teh lain karena Allah karena aya kahayang ditukeurkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya mana kewajiban anjeun salaku manusia pengabdian anjeun iya kana budu wa iya kana stain anjir puasa di keureueuh tapi eueuh hasilna nya nah eleh ku hileud ai puasa dina bulan naon Ramadan ai hartina Ramadan pembakaran ai dibakar panas tiis panas apa hileud apa hileud panas akibat teu barang hakan ngabuleun maneh bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta atawa hayang ka Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jangan jadi kukupu bisa ka Cirebon ini Tiber nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah para sea nahan lapar wungkul zakat kalau beuki pedit sia teh beda masjid geus parang-rang siri omongkeun Allahu nya euy orai puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui hayam puasa di mana nyileungleum teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon cing jauh doang jauh eta aing ladang puasa teh eta we THR nu dipelongna di THR wah digadekeun kana urusan dunya paingan teu dijabah eta geuning panyakitna tu sangka sia da wala ai jerit teh pamajikan aing goblok eta mah lain lentah goblok da jiga pisan gininya eta genek-genekna keur mah di luhurna jiga ranca lain kabina-bina maot teh teu munasabah Abah naon ayo urang teh dek ka mana Abah dek usaha 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 naon
teuing nuturkeun jelema we pokona mah urang menyahoni narima gaji Jang maraban silai. Ari emak ke mana, Bah? hah Emak ke mana? pan maot Baheula ge. Ai maot teh naon? hah Ai maot teh naon? maot teh dicanak ku Allah Ni talete. Oh jadi Allah bogoheun ka emak. sia mah Kan alo teh banar bawang, abong bebenyit abong budak. Allah teh nu kagungan urang nu nyieun urang teh hirup dimaotkeun deui ke dihirupkeun deui di ditu Itu Eta teh heeh ni talete teh budak. urang ka Allah atuh yeuh ah. dek naon Orang nepungan emak. emang na Allah teh eta teh supir angkot Merukan Ya, ku, teh. merukan kuwu beralo. Ai harita emak basa dicana ku Allah jeung kongkorongna. udah Allah teh copet ya sia teh kabina-bina deui Merukan si Ius. alah ampun Ari arita basa emak maot ku Allah dicanak sareng gengge. coba ting Menya si Allah butuh tempe Gengge. oh gengge juga aing tempe alah Ada budak. Abah, naon ujang yang disunatan Abah. oke geus boga duit Nah, dari sunatan mah lain ku duit ku peso. apaan eta teh nu nyunatan teh kudu diburuhan Raji sunat teh. Oh, ku abah keretna atuh tong mitah batur. teu bisa jampena Diajar. Geus gede kitu Allah ka becus. nah abong bebenyit ya jelema di dunia teh geus kabagean masing-masing ahlina aya anu ahli nyunatan ahli seni polisi tangtara Petani. tukang tani supir eta teh nyambung jeung pangabutuh sarerea Pada boga keahlian. anu ngawarung anu dagang nu meuli tak kitu hirup kumuh di dunia teh nu matak cing aya gunana hirup teh keur balarea Pada boga keahlian. kudu boga-boga kudu masing-masing boga keahlian iya anu manfaat Itu. Abah, naon hayang disunatan abah buru-buru. heeh engke tenang geus boga duit gede Ya. Nyongkeun ka pajak. Dia ayah wae cenah ujang maneh mah can disunatan. Teu meunang maca Quran, Untuk menang ngaji. can disunatan. wah cuk saha teh Cek saha. diajar mah keun bae can disunatan oge Da budak ieu kudaekna ke untung. Apaan maca Quran mah kudu abdas heula cenah da. heeh ada rek ablas heula dek henteu nu penting mah diajar Diajar. Kudaekna ke untung. ai diajar mah hah Iya. Enggeus eta ge diajar alif ba ta sa jim ha ho. cageunih Eta gini bisa. teteh huruf hijaiyahnya Iya. heeh alif Ba ta sa ai alif teh bisa dibaca a, bisa dibaca i, bisa dibaca u. alif teh Iya. Sugana pi ustad. Gara sok ku abah bacana ejah. Alif jabar a, alif JRI, alif PSU. a i u Tak kitu. Tak kitu eta pintar budak. Ya. Sugana. heeh alif naon be teh Alif JRI. Alif jabar a. Alif PSU. i a u Itu.
bisa dibacaan, bisa dibacain, bisa dibacaun. Allah eta budak. Lamun hayangin Bisa ditangwin atau bisa alif yang harapan nun. seperti Alif nun mati jabaran Oh eta geus kadinya budak. atau alif tangwin jabaran, alif tangwin JRIN, alif tangwin PSUN. anturkeun Aniun. heueuh Ulah dibawa ngalonye budak teh. Sugan we jadi lebe. Ayahan teh aya alif yang harapan nun. model Alif nun mati jabaran. Oh, Sok abah diajar. sok diajar. alif nun mati katabrak Si belagung. Itu katabrak dari anak asing. nepi ka kokosehan Karunya. Bapak Ujang mengalonyeng. B tangwin jabar ban, B tangwin JR bin, B tangwin PS bun. bantingkeun Ban bin bu. Ban bin bun. heeh bener Meni awam pisan kena agama. B jabar ba, B JR B, B PS bu. bakakak Babi bu. Lain di kahiyang rupa hujanu Gembira beja kita aman ibarat kupu ibertenang ayah beja hariwas beja di taman Nah, bebaledogan atuh. Eren saya Yahudi Ulah bebaledogan mesti kena kana masjid. lain Yahudi nu aya di Israel anu kudu dipaehan ku si lain ge. Aha, ada urang ka. Tapi sifat-sifat Yahudi nu aya dina hate si lain Nah, ya kitu Yahudi dina hate urang. kulu mauludin yuladu ala fitrah Naon hartosna teh teh? kulu di dinya teh jama je teh Eta teh. jama teh sarerea bareng kabeh Oh, eta jamak teh. jadi kasyakabeh sakabeh jelema nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih Oh, kabeh oge bersih. seperti Bapak Tani melak pare nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut Jeung jukut. Tap anu teh dipelak
bakal jara radi jeung ngagede teh sok ngeleuwihan nu dipelak. Oh eta teh Sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih, inung bapakna sok ngadoakeun cing soleh, cing bener, cing bageur. sing cager bener. Ta eta nu dipelakeun ku inung bapakna, tapi kade aya anu jadi dina hate jelema tanpa dipelak. Naon diantarana? Syirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panasen, bedegong, rurumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, ta eta jukut-jukut anu jadi tanpa dipelak, mun diantep ngagedeanana leuwih tinu dipelak. Oh eta teh Bakal leuwih kandel. eta teh oh murukan teh. Jadi kun payakun teh sarua bareng hade jeung goreng. Ngan goreng sok miheulaan panggedena. Goreng belaan halus bener. Bapak tani sok ngaramet. Lamun teu sanggup ngaramet muruhkeun ka batur. Kasaha Lumatak mun anak hayang jadi soleh, mun teu bisa kadidik ku inung bapa pek sakolahkeun jeung pasantrenkeun. Oh nya. Lumatak realisasi tina sedekah bumi ieu teh lobakeun barudak cenah sarakola tur masantren supaya engke kahareup bisa ngelola ieu masjid anu sakieu mewahna. Oh gerak giringkeun ka kiai bener. Heeh. Bener Kang. Sarana geus sadia kantun weh ayeuna barudakna Daek, sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun nyaeta sumber daya manusia nu berkualitas Anu handal teh. nu handal. Heeh. Bener teteh. Moal teh kopi we cicing nanan. Inum we ku si lain kanya. Tong dicarekan Kang karunya. Nu sarua nya usaha jeung aing. Sarua teh jeung urang usaha teh. Ieu urang pamulihan sajabana tinggal wujudkeun tina kokohna persatuan jeung kesatuan dina peuting ieu ibadahna gede bisa mukakeun lapangan kerja. Naon lapangan kerja diantarana? Apaan itu tingali? Naon? Ngeunaan ekonomi, Anu dagang. anu jualan loba ngajajar. Anu Apaan dagang. eta teh milu hirup? Oh bener. Teu saeutik ibadah teh teh. Ibadah gede nya Kang. Heeh. Bener nu uca. Anu usaha keur maraban anak pamajikanana dibelaan teu hees sarua jeung aing. Anu jualan bener. Ibadah gede itu. Laras. Tah sejarah ti para wali nepi ka kieu Kumaha? nya Oh. ningkatkeun perekonomian rakyat. Dia melalui hiburan wayang. Hiburan wayang pan Tenat. karasa urang ku sadaya. Alah maralak aya hujannya. Bagus ya. Heukeun bae barokah teh teh. Barokah. Diarep-arep ku tukang tani betul teh. Diantos-antos ku sadaya pan. Ngomong ku ahli tani mah. Wah ahli tani mah nu rek melak pare heueuh. Pawang kacebor. Pawang deui. Oh Bener. kene da usumna ayeuna mah. Geus waktuna. Oh. Da kuat nyarangna nepi ka wayah kieu meureun. Lain ai di Jawa Tengah mah pan heueuh wayang kulit. Ayeuna urang dieu mencinta kana wayang golek nuhun. Si horeng di dieu teh Sunda bisa, Jawa bisa. Biasa. Palalinter urang dieu mah deuleu. Sunana sae. Oh. Ai Jawa mah Alah. pogo. Wilujeng daluk lan wilujeng midangetkakeun lakon ingkang menika. Sugeng daluk. Sugeng dalu apa Kang Emo? Buan Minang. Ngan ai di Jawa Barat mah meureunana ku A. Wah. Ai Jawa Tengah mah ku O. Oh, bedana teh kitu. Surep Doto Pitono handenggi Kang Kae Koa di Doso Purwo. Raden Naryo Brotoseno Moro Jol Moro Kononon Kolor Morosot
doso nolol alah nong tot bool alah beda nanti ku aung gua bahenol bari bolotot balotot bari nyemplong nah gitu jang dan bari nyemplong alah eta kebeneran ieu waranggono na aya waranggono waranggono na kedua mau di Jawa mah waranggono oh di urang mesinen Jawa mah waranggono oh ah wilujeng kitu ka Bapak Dalang Entus di Tegah di Tegal Dalang Mantep Sudarsono nya besok Bapak Dalang Anom Suroto Nom Suroto Joko Edan Dalang Jahaho pandidieu oh. Ayub 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 mah kudu Bayu Aji Dalang teh dalang oh. Kamari aya dina TV nih Bayu Aji Bayu Aji teh lalakon kumbakarna Lena nya yang bulan tak kitu euy urang ngadoa puting ieu nya sae akang teh mudah-mudahan paranjang Yuswa arageng milikina tani na cing langkung mucek ieu kapetik Amin. hasil kala buahna amin kala buah namanya cangkangna piceun alah loba CS nanya si cepot mah di dieu wah di dieu mah akang mah loba baraya ngan aya di Jawa Tengah mah Jawa Tengah Jawa Timur si cepot teh Bagong ngaranna teh bagong Bagong ngan bungsu di dieu mah deka cika di cepot mah gareng teh cikal tah kitu heukeun bae da eta mah teu nyaho lahirna tanggal sabaraha-sabarahana teu nyaho nya urang ge lahir akang teu apa tah kitu euy ciri khas mudah-mudahan kapayun tiasa tepang deui hapunten amin bilih beda cara sareng urang dieu ya, beda koki beda masakannya kan ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung birita sacarana teh apaan heuh oh, sumuh gitu alah yang dewe keur ngigah heula sakedeung sok atuh geura disalin salin kayaknya. heula sakedeung Salin. tadi dicecep ku panitia nya pakai meuli baju poeng nya aduh meuni gaya iki si salin malah nya kawas banar bawah tah karpia tah anu penting mah urang mah hiburannya heuh hiburan we heeh segala rupa oge ait tanpa hiburan Awas. kade leueur reueur leueur make karpia teh ari hujan mah moh omat ulah teh dikenangan nah akang palai dikenangan gitu ulah cara tadi giningan dikeplos-keplos era oh nya ulah gitu urang bisi dewek ngamuk ke di dieu nah akang palai bisin ku Pak Haji Nur Rahman tukang tenan nya donatur ieu teh pangageungna kacan pakuwu pan can pakuwu apana wulan wah sararea para pemuda para pemudina nya istuningan rempuk jukung sauyunan sabilulungan teh nyaan gotong royongna teh bener Kang jadi suri tauladan ke desa-desa nu sejenna sumuh dina sagala widangnya bisa ngawujud pangwangunan anu sakitu megahna sakitu wegahna heeh kantun ngamumulena Masjid At-Taqwa ya kudu dibayar ku dewek lain da atuh tukang kenang teh capeun mayar ieu rek ngigal teh kudu tar oh saha atuh anu digawe teh capek tah ge ai digawe mah kabeh capek tapi pan kudu aya buruhanana kudu aya buruhanana sabaraha sabelekukna sabalekuk seperti oh apa dina jaipongan mah aya belekuk aya bangpong aya bangpak Mana nu kapake? udah ieu bangpak tulak bantingkeun mundur maju jaipong blekuk teh kitu blekuk tah sabelekuk kitu teh sabaraha teh 20.000 sabalekuk
20.000 sabaraku 20.000 sabaraku 2 kiloan bawah sakitu nyata sakitu teh 20.000 lamun 2 kitu 40 lamun 3 kitu 60.000 lamun kitu na ngerecek atuh kumaha loba ngabalakukna kari ngitung panderi sok meuli dewek sabarahaeun akang teh 100 ribuan nah saya tik-tik teh ngitungan 5 belakukeun meureun 100.000 teh 5 belekuk ari 5 belakukeun atuh da moal karasa juga 5 kitu heeh lamun ngeunah tuluykeun kode duit papaneuri oke boleh cobaan Lin bere 5 belekuk 100.000-an lumayan yang meuli bawang nah teu kudu meuli da ngagarantung beli ongkos sok 5 belakukeun nih Siap, Kang. dulang tadi mundur maju sing siling teh nges hantem ya tuh beli lagi pan 100.000-an jadi 5 belakukeun apan dina MOU naon Memorandum of Understanding naon dina perjanjian kesepakatan teh ceuk dewek lamun ngeunah tuluykeun teu bisa duit paneuri kudu perjanjian nah sia teh meuni blon kudu perjanjian deui da can diteken dasar idiot idiot naon da urang mah teu lumpuh alah geus ngaborong aya apa deui mun ngaborong mah ngaborong meuli 6 jutaan sok wae 6 juta teh sabar belekuk ya 200 belakukeun akang teh anjir loba ceuing ngacueun mending cobaan moal kana cangkeng gitu paduli aing ngabalik ti pamulihan sugan ngederek-dek wae cangkeng aing kan bae daya nogas meuli 6.000-an sok 200 belakuk 200 belekuk oh sok sia dulang tadi mundur maju sing tenangnya dah lobanya kudu make gaya tuh aduh mata kira pula lulus ada tuur aduh pasti mata kira pula popohoan kayak gitu alah oh tuh kuning alah alah namborokan teh kumaha oh hitung-hitung mah pene hujannya oh ini pemajikan mantep alah oh itu si Sayub nyiksa teh waduh nah nyerek ke beng-beng kawas wayang kulit tapi kan nyempring gitu mah oh wayang kulit kieu nya kegigir mula lajona ti hareup ti tukang wayang golek matakan ti gigir Bebas dilihat. bumi gunjang ganjing langit lap-lap katon Oh
Po Bapak Dalang Asep Sunandar Sunan Kalibolena. Aduh. Kalau tadi tukang Nun kali jabrik ah. Nun Sunan kali loteng. Alah. Sok ari gegel teh. Sok ah. Sok yang wani. Pasiana alas si Akang Merarajeng usaha nanya orang dia orang pemulihan Amin.